Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun nami abdi Amalia Nazar Ilhami ti kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi bade macakeun carita babad godog anu judulna Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktenana. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana. Unjukannya dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung anu jajanten, tapi teu aya anu bisa nandingan. Ngadu ka saur putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bang balongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktenan Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabige, teu aya anu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktenan Tuan Putra. Pisan eta jalma teh ayana di negeri Mekah. Ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Cenah teh. Aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi sejemiang ka negeri Mekah. Rek nepungkeun Bagenda Ali sanggeus diwidian ku Ramana. Gejlik bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Leumpang ngulon muru ka lembah Panenpoe Surup. Bubuhan jalma sakti leumpangna teh napa kancang. Nyaeta lempang dina kulit cai. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan di handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana aya Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neungeus-neungeus ku anyar datang, "Saha ujang teh?" Cenah. Pokna malik nanya, "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali anjeunna cenah teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajanten." Kitu. "Yu atuh tuturkeun Aki," cenah cek aki teh. Pokoknya aki-aki teh indit Kean Santang nuturkeun tapi kakara oge sababaraha lengkah. Aki-aki teh pek nyarita, itek aki tinggaleun, sing pangnyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek nyokotkeun iteuk. Ari iteuk si aki teh nancep dina tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut, karasa beut pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas, angger bae teu kacabut. Kean Santang mampatkeun ajian, nyabut deui eta iteuk sataker tanaga. Aneh pisan, lain iteuk anu kacabut, tapi kalah sukuna anu ambles kana taneuh. Kean Santang geus nyoprot kesang, iteuk angger teu bisa kacabut, manehna mimiti boga curiga nyen aki-aki nu boga eta iteuk teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu, aki-aki teh geus aya di gigireun. "Saha saenyana Andika teh, Ki?" cek Kean Santang teh. Si aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya, kaula anu diteang ku Andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu, rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali, samanehna taluk. Sadar nyen kasaktenan dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedokan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," ceuk Kean Santang. "Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula, asup kana agama Islam." Kean Santang asup agama Islam saretes guguru ngulik bangbagan agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina. Ku Bagenda Ali diwidiaan kalayan dibere pancen nyen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekel ku Bagenda Ali, nyaeta tasbeh jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari Ramana Prabu Siliwangi
teu keresaheun ngagem agama Islam. Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakiduran Garut. Ceuk sakawal di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari prajuritna mindah rupa jadi maung. Dupi sakitu wae nu tiasa abi bacakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.